Heeh. Ya duaan, ya duaan. Rek naon atuh anjing arasuk deui ka aing. Aing geus muak aing mah ngadengen drama sia. Dua anak ge sarua garoblok lah. Bagi aing mah. Kunaon sih orang tengah tidak can. Cicing maneh. Ngikut Guru campur. urang mah geus we akhiri drama ya guru aing putus we geus lieur ah. Ieu masalah keluarga ieu mah, Pina. Aing mah kembali ke masa lalu we aing mah geus sakitu Acan cukup mana aing jadi cicing? diri sendiri we aing mah. Nu hiji beuki jalu, nu hiji beuki awewe sia teh anjing rek jadi nanaon goblok sia teh hirup teh. Aja kita malin abi mah teu Tapi ngiringan. sarwana sia ge. Cek aing amun bener-bener mikanya aja lah mah kudu jeung buktina si teh koplok. Jadi aing kena ieu. Nah maksudnya urang mah ka dieu teh kieu guru, urang teh hampurannya. Urang mah geus we urang mah kagok geus sepupu urang mah urang mah kembali di kana jadi pamajikan urang mah geus sebenarnya ka urang. Tah eta perjuangkeun mah nu maturan sia ti no batu sarele sia ayeuna teh sia geus jadi jelema. Ayeuna mah. Mai tong terlena ku jelema-jelema ku zaman ayeuna nempo maneh ayeuna nah hungkul. Deuleu mah tah batu nu ngabaturan maneh ti susah. Tong poho mah kadinya. Nya aing mah. Batur loba ayeuna nu resep ka sia naon ayeuna. Sia geus jadi jelema. Aing baheula anjing. Aing baheula teh jelema. Maksud aing teh kitu, maksud aing teh. Baheula mah pan sia anak anjing. Ya. Dek urang ayeuna banyak ka guru teh kieu urang geus ngarasa geus urang geus ngarasa leuleus lu ah. Urang mah kan aing kembali di Eta ka kelas pamajikan. kumaha sama karek asup geus kaluar atuh. Lain ku masalah eta urang geus leuleus di bulan beli omongan urang ku si ieu. Aing bebejakan ke pamajikan dengan kumaha urang bebejakan ke pamajikan hayang mencintai seseorang diizinan ke pamajikan. Aing diizin ke pamajikan numpat ka si ieu kieu. Urang mah geus urang mah berarti urang selama ieu teh aing jeung wayang. Ya teh koplok. Pina maneh Nek gelis nek naon paduli teh pamajikan aing. Moal aing mau kagoda-goda anjing leuweung anjing. Aral aing. Jor aing. Hai dua. Wayangan anjing. Naon atuh iki? Ya ciki hulu lah pelokan we anjing atuh media ke seeutik. Isuk ge sia mah anjing bubucinan deui. Moal aing mah guru. Ti sabat isuk ku aing buk rek dipulas teh aing mah. Aing dititasa tah aing jadi hate puuk gitu-gitu buk geus dikieukeun. Salah keneh wae. Ya emang tidak sa. Anu rumah sal tah aing. Oh kan jeblosan saya guys kamar di bawah nunita.